Jati tah gitu. Jati kasiliku Junti. Cek paribasana mah moh lali kana Purwa Daksi. Ari Purwa. Ari Purwa teh wiwitan. Ari Daksi. Ari Daksi teh Makassar. Ini. Ari urang Sunda mah. Nya. Nya urang Sunda ieu. Nya. Teu leupas di awi. Dah eta. Calung. Tapi aya disayogikeun fasilitasna. Nya. Ku SMTP. Tuh. Urang dalam mencek bahasa Sunda mah lieu ibarat mobok manggih Gorowo. Nya. Keur maresep. Dah gitu. Disayogikeun kanggo publikasikeunana. Leres. Hese. Hese naon eta? Hese lamun urang nolak. Oh, nya. Leres. Nya. Fasilitas sama dia kieu SMTP. Jadi urang anjing ngantekeun silaturahmi. Dah, kaduana? Urang ngatur ke bunuhna saketika bingahan. Nya. Kanggo ka pimpinan TV Nya. sareng sadayana anu sayogi ka urang nampi kana sasatoan. Wah, tuh kitu. Oke, sasatoan. Sasatoan. Berarti ya nu ngangon ieu. Oh. Aya sugan teh ieu sasatoan ieu nu ngangonna. Oh, berarti nu bogana ieu. Jadi urang dalam bingah amarna. Bingah ka giri-giri. Wirena urang tos difasilitasi ku Nya. SMTP. SMTP teh slogan naon? SMTP. Motona teh SMTP Eces bisa. Ta eta. Nah, eta teh ulah ukur moto. Ulah. Eceskeun ku para senimana. Bener pisan. Ieu teh kudu deukeut wae. Biasana mah Kang Dedi, paingan ya. Wow teuing itu teh. Kang Dedi. Ngomong teh. Deh, paingan tadi Siap. si Engkong tadi moto terus. Singkong. Tah urang teh kudu ela ku singkong. Pasir. Tingali di Pang Nono manana. Aduh, pangorana ieu. Bobok korowong. Negok tapak teh kade.
tanya. Lah sama meta teh ada ujuk-ujuk lah. Kadulu-dulu aya di lembur. Barayan wae di desa. Umumna kasadayana khusus ka SMTP eces pisan tah. Kong. Ye, pan kieu. SMTP mah motona teh SMTP. Eces. Jawabnya SMTP. Eces pisan. Sare atuh SMTP. Eces pisan. Ayeuna aya moto deui sing Tuh. Kong. Engkong naon? Ompong pisan. Ayo soal diomongkeun bari mah dan nyaon. Pak Dedi. Balat. Kieu nya urang kitu-kitu heula. Kapan kesana Bapak Yaya di kebun kelapa? Ih, eta tuh dudungan. Lajeng ka Cisero. Apa Mamat? Dudungan. Lajeng ka Pak Agus. Insya Allah mudah-mudahan sing tulus si Pak Agus urang teh nya. Dah, teu kakacun ka Pak Aang. Pada melbang. Ieu sadek kanggo sadayana apa teh mah? Dikumpkeun begitu nya lah. Boleh saja, bukan nama. Tah, anu eta pisan mah, anu geget pisan. Kapun anak kaneng liana jeung incu. Kadudungan. Cici kanang. Weh, jadi anak panggagahna wing teh teh. Gitu. Lain Dedi. Kumaha? Tadi mah ieu tadi tisu geus aya di kanang Oh. Daya tas singgo ngahuleng we, jempe we. Ku Kang Iden teh ku jeung si Dikitu teh. kieu. Dikitu kieu. Di harewosan teh teu beunang. Teu berasukan ditanya kitu, maletem begitu. Betem kene. Ting cing betem ting Ya. bong teh kadenge. Pak Dedi sabenerna mah. Ai pek teh di harewosan. Kong hayang naon Kong? Kong teh yang kawin deui. Si ada ngera-ngera Dangukeun. Kumaha? Meureun teh urang teh kudu otentik. Jelas. Ieu teh nu siaran teh di mana? Gitu. Ieu teh grup teh anyar. Ngaranna teh grupna teh Mitra Mitra. Gadari Putra. Tah. Alamatna di Kampung Cikanang. Di Kanang RT RT 3. RW RW 13. Desa Desa Raharja. Kecamatan. Tuh eta teh. Naon? Model kieu pan lo banyak kok moto teh. Ya, moto dah. Aya moto Honda, aya Honda. moto Suzuki, aya moto Kawasaki. Lain. Motor sama ieu mah sarua moto. Jadi Raharja mantap. Tah. Mantap teh eta teh singkatan. Tah itu Singkatan teh M-na. Mandiri. Mandiri tuh. A-na. A. Agamis. Agami. N-na. N. Nyunda. Yunda. Ada. Tuh. Karek tekan ka eta. Mantap. Teh. Naon teh? Teh. T-na transparan. Tuh. Ieu P-na profesional. Profesional tah. Desa Raharja mah untuk Untuk melayani masyarakat. masyarakat. Jelas. Iya. Dari kepala desa sampai Ke bawahan. bawahannya, Ya. staf-staf desa pasti profesional. Wah, gagah. Aduh. Bisa. Kumaha? Tah kitu leres. Pak Oteng. Ya. Supados teh nyangkolong teh kana waktos. Tah gitu. Urang sangakeun deui ucu. Kana hiburan. Gerasung si dina diri gerasuai dina badan anil baesan tunggal jajaran
diri tanggung diri deki berjuang kelemah jai umbara di alam mulki sejatumun kana pitutun ngajungjung budaya luhur ngaguan budayana sewesiwi siliwangi sejatumun kana pitutun ngajungjung budaya luhur ngaguan budayana sewesiwi siliwangi sor kapayun ucuk ada yang etang-etangin tunan ya kanumi cinta seni calung jadi wiji-wiji kasadayana wai masa Jawa Barat kabudak angon mangga nyangakeun ya Cep Uman Satria Abah Acong nyangakeun gerasung si dina diri gerasung dina badan anilo baesa